Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Alia Putri Ramadhani, abdi ti kelas 11 opat. Di dieu abdi bade macakeun sajak nu judulna Sora dina Hate. Sora ti jauh ngagero tina rasa, di angin nyanghareupan sasama. Hate ngarasa rempug tina kasa, kahayang ngulang deui ka jero jalma. Lampah urang bebarengan sakumaha nyanghareupan bulan leumpang dina nyata. Cinta leungit tinggal mangsa nu suda, di jero hate ngan ukur hayang bisa. Tapi cinta ieu teu leungit tina rupa. Tapi ngantosan datangna waktos nu lega. Iraha urang tiasa silih pendak asa, kenyataan teu meunang ngahalangan rasa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.